A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Artasna hadi Allah kana satu perkara sanunina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Hadi Allah kana satu perkara sanunina. Aliyana Fidi Allah Sifat Ilmuna Berbahasakan Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Arsalna Allah kana Dalilana Fidi Allah Sifat Ilmuna Berbahasakan Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Arsalna Alhamdulillah wa syukurillah. Ada pengawasan sudut Jumaah ayatnya. Ku Allah disana bisa mengucap dalil nakli di Allah sifatnya mana. Saya bacakan ku ayat Quran. Kurang sorangan bisa nyebut dalil nakli, dalil milah-milah dan Quran. Dalil nakli umat wasina akal. Kurang bisa nyebutkan dari nama dalil nakli wa sami'un alim. Wa sami'un alim teh wa huwa bi kulli syai'in alim. Hari Allah Ta'ala kena satu perkara kena alimnya. Diri orang teh perkara tiluhur daging rambut jalan kulit tampal kaulina Allah bahwa untuk kaulina kalau boro-boro cekurang nembrak dinucaan jeung ciberang dipulting poe sorangan kaulina Allah hate urang kaulina Allah sanajan dina pangaosan subuh Jumaah dibaca aya kalan katena teh inget teh sitilapang urang keur salat Allahu Akbar pangisan mah Allahu Akbar tapi hate mah di sawah di kebun lalajo tah eta teh keur ulin mata sumadar ungkil tinggal ampun sanajan sigana keur salat da teh keur ulin tinggal Kuna ari apal urang menjadi imam teh hatena keur ulin di sawah urang jadi imam ngumpari mata kalau urang jadi imam batu ngumpari teh keur ngamamung ke kuring batu nyaho hate kuring teh ketinggalan di sawah pemorentang ka batur alusan ka batur ngamamung ka kuring teh kuring nu salah badana keur salat hatena mah keur ulin tah kauning apa matak naon ayeuna Allah Taala mere terangkan hatena jalma bahwa hate kuring teh keur di sawah alun kuninga mun aya dalil jeung dalil nakli cukup dua dalil kana yen Allah Taala ina sifat ilmu sabda muncul dalil asli mun Allah Taala ilmu mah bodoh
Mun kalau tanah bodoh mah bisa nggak bikin yang bumi, jangan bodoh masih bisa barang dia. Jadi langit yang bumi mah ayah mun alam bodoh. Ayah ini bumi dan langit ayah malah rame, tidak marah bukan dia sebut rame itu biasa. Dia aja kuasa sinar rame biasa. Nanti mana punya rame, jelema-jelema, teh nugelona campu. Tapi kang Rasulullah hampura kembali dunia mundur burung dunia mah namun rame rame jama burung murang ada rame itu dunia sepuluh haram dirame itu dia murang rame 10 orang di ayat ini ke Allah bisnis kemana-mana bisnis kami satengan tahan nama ampun melongkong pening tentang mundaya itu dua diramekan warnanya kalau ancu sudah terakhir jamaah rada iman nyamuk yang kalau ayat aku teh jadi orang teh tak kumpit nama kedalilkan sifat ilmu di Allah dalil akli dan dalil nakli ahli sunnah wal jamaah nawarallahu basairahum dalam jadwal akwan yang kusipu bila kesat kasawan yang alimontok pare montok kawin aku Allah cok ngomong pare montok sebenarnya kuri pare montok dengan montok dikuri jadi kuri anjing kebersepan montok kuri tapi resepkan montok kuri boga ilmu itu teh ahli sunnah. Ari itu mah kasawan yang montok pare resepna kana montok pare sabab montok bangsa kieu bakal alus buahna. Eta mah lain ahli sunnah. Ahli sawah. Ahli sunnah mah yang di alos timul asmaya qadir tina montok pare jeung pone pare rutina di bawah roh kemanusiaan. Dibawa roh kehayawanan resep mata kena untung malah dia lagi dengan untung kira-kira mau menang untung dia dagangnya yang untung tanina yang untung jadi rakyat yang untung jadi RT yang untung jadi puluh yang untung jadi yang untung kalah yang untung itu doma tapi itu yang diarah Kulingan yang aina balik ke Allah, kulingan yang bukan jelma-jelma supaya yang di Allah. Jadi RT yang ngaping jelma supaya di Allah. Maka RT nak panggilan yang di Allah. Bapak jeung rakyat mamang, hari mangkis yang di Allah atau ente. Si kekumanya di Allah tina rupa, tina surat tina rasa. Tukangnya ada apa namanya? Punya di Allah tina ayeuna amis gula buat amis gula tukang ada menang ilmunya di Allah itu sanes ahli sunnah ahli tukangnya ada udah kan menang saminggu sakintal ame menang 1 juta jadi 4 minggu 4 kintal 4 juta 2 juta kedahar 2 juta kesor Pemdipohkan bahwa dikulisain alim bahwa ari Allah dikulisain karena satu perkara umum mah alimun akan dunia alimun uninga alimun alimun tapi alimun uninga untuk kauninga kuat di mana-mana di isu ketika burit ketika isu kauning aku Allah hari ilmu na Allah di mana dia dan Allah enak urang ayahnya mau ke urang tak urang teh diuninga aku Allah urang teh urangnya diberi nyaho aku Allah nyaho karena diri nyaho kan ngurus diri di mana apa kan ngurus diri ila alimta musahibatahu ta'ala alaika fakun mustaghrifon
di mana geus nyaho enak teu jauh ti Allah ti isu ketika burit ketika isu jeung Allah turun ulah semet dinya pan Allah mempariklan pirojaba mustagrifon kakerem titeung dina tauhid ngan ninggalkeun ka lah jadi hiji we diurus ku Allah rupa sora jeung rasa tingu ku Allah berang can ieu jeung belah itu sarua diurus ku Allah itu sampai maju poek maju buka tangan kepentingan maju ta jadi amal Allah teh ngarungkup kasanti ka makom ittisor teh gampang di mana tentukan anur adomati robbania anu indirajnya diri manhajul indiraj sakabeh malukut tepung itu ngaranna makom ittisor teh itu bisa mana muntah ke hati ada kakupingan kahatikan tongok keudang ngaji kahatikan bisa tongok keudang ngaji terus kerbu Allah diberi nyaho diberi bisa diberi ilmu nyaho kita makom ittisor alih-alih sababaraha tahun orang pengajian untung umur ditepukan pada makom ittisor untungan pohon barokah roja wallah